karek panggih ka aing gesok ngecek bae. Idi maneh teh ngaranna teh saha tadi teh wing poho deui? Kuring Dawala. Ede ngaran teh saeutik Dawala ka alus ari bola ngaran teh tu siga Andri Sapriatna. Manya zaman milenial kieu ngaranna Dawala. Aduh. Ngadengen lagi hayang nyingsring aing mah. Ngaran Dawala ge menang bubur beas bubur beureum. Atuh da goreng. Kabayang lamun maneh jadi presiden. Kepada Bapak Presiden Dawala ada. Lamun reungit mah sia teh reungit teu boga getih. Ka alus. Ari ngaran maneh alus kitu. Ih, ngaran urang mah alus tah siga urang di geuning garangda ngaran-ngaran teh alus kabeh. Contoh tuh Bapak Asep Suherman tuh pan alus. Bapak Surna Sarnadi alus. Bapak Usnadiansyah alus. Bapak Bandi alus manya maneh Dawala lah. Lamun dina sangu mah remeh dina bujur maneh teh. Baturan nasi garaga maneh mah. Ari ngaran maneh alus. Aduh jangan ditanya ngaran saya mah bagus. Saha ngaran maneh? Ngaran Wing. Heuh saha? Ewo ngaran aing. Jaba aya siap hewan. Jaba bapana panganten sia ilapat teu dibayar sia. Maneh wani ka Wing. Sok wani sia. Jeung Wing mah ieu da Wing mah pan ge nya Wing mah da kieu. Urang nu tadi pan silih teungeul, urang hayang silih teungeul. Tapi ulah bulit siga nu tadi eta mah geus hiji, dua urang mah kadil. Sok silih teungeul, maneh neungeul ka aing sok. Oh, jadi rasakeun cabokan aing. Hap. Bismillahirrahmanirrahim. Asep siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakali cabuk paeh, sakali cabuk pingsan, sakali cabuk jauh nyawani. Cicing bae atunya. Sakali deui, cenah sakali ewang dua kali, terjadi dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah-surah aing leutik geuning ngabuk teh nya. Ayeuna kuring sok. Sok maneh neungeul ka Wing. Rasakeun ieu. Mere dibere efek dia, me gagah dicabok sia ku aing. Waduh. Alah maneh mah tarik geuning ka Wingna. Bibir Wing kalah beureum. Ieu botak teh berarti ku maneh Wing teh. Jadi teh dek gelut dek naon? Jeung Wing mah gelut tatarucingan sok. Nah aing mah sok tatarucingan saheula. Wing nanyakeun ka maneh cik. Maneh nyaho reungit. Nyaho reungit sok nyocok. Pedah naon reungit di sadana wing. Sabab aya jangjangan Lain. sabab jangjangna leutik Lain. sabab sok aya di selokan Lain. sabab sukuna genep Lain. sabab leutik Lain. sabab aya jangjangan Geus tadi goblok lain. talu Sabab kunaon reungit di sadang wing sabab nginumna getih. ari geus Lamun nginumna bensin mah ngeng. Hiji kosong. ye geuning heuh otak nepengan botak sia. Ye Wing nanya deui tatarucingan cik jawab ku maneh. Sok naon tatarucinganna? Maneh apal tukang baso? Nyaho. Kunaon tukang baso nakolan mangkok? Ameh laku lah. Lain. Ameh loba nu meuli. Lain. Ameh habis. Lain. Ameh laku. Lain. Ameh habis. Lain. Ameh laku. Tadi geus koplok. Ameh loba nu meuli. Lain. Ari geus kunaon? Kunaon tukang baso nakolan mangkok? Kunaon? Ku sendok. Aduh. Tapi dah heueuh nya. Hiji deui penentuan. Aya warna hideung, aya bodasan dicai panasan warna hideung, aya amis-amis pahit naon ngaranna? Cikopi. Aduh bener maneh mah geuning bisaan. Nyaho nu kitu mah.
sok manehan ka Wing. Ye Wing nanya ka maneh mun bisa dijawab alus. Pertanyaan kieu naon aing teh geus maca poho deui di bahapena pareum deui nya. Sok mana pertanyaan naon? Tatarucingan. Lamun aya jama nya ieu aya ngaranna teh indungna si Joni boga anak 5. Sia aya ngaran Joni di dieu sia. Indungna si Joni teh boga anak kahiji ngaranna Kantal. Anak kahiji Kantal. Anak kadua Kintil. Anak kadua Kintil. Anak katilu Kuntul. Katilu Kuntul. Anak kaopat Kentel. Kaopat Kentel. Nu kalima Kun. Dusun sia goblok. Dusun sia. dusun palabah mana Etapan Kantal, Kintil, Kuntul, Kentel. Dusun manesia di dia digewok ngajaran dusun. dusun naon Sok cacing maneh. Indungna Joni boga anak 5 kahiji Kantal, Kintil, Kuntul, Kentel. Nu kalimana naon? nu kalimana Joni pancek aing teh indungna si Joni Aduh. Aing